Sampurasun. Wilujeng siang kasontenakeun wilujeng tepangri sareng simkuring kangding kaleresan dina dinten ieu teh simkuring nuju aya di saung Kilengser. Ta ieu nu gadukna Kilengser. Aturan. Dina dinten ieu alhamdulillah kaayaan mah beureunan naon disebatna ya ieu teh nya semilir naon saudara intina mah beureunan anu sepoi-sepoi tah anginna lah nya semilir angin anu pokona mah membahagiakan lah gitu Menod pokona nu menod tah maksudna lain membahagiakan menod lah nya menod kan itu ketinggali aya nu nuju ieu bobo ku menod-menodna gitu tah meureunan dina dinten ieu mah simkuring teh hoyong ngopi ngabako sareng ngobrol kemudian ieu aya nilai plusna ya mudah-mudahan urang doakeun panginten ku abdi sareng ku akang mugia dulur sadaya sing dipasihan kaberkahan rezeki amin kasalamatan amin jiwa tur ragana oge teu hilap mudah-mudahan sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin Allah ya robbal alamin tah dina dinten ieu mah kaleresan meureun simkuring teh aya di daerah naon Kang ieu teh di daerah Desa Kutajaya kalebetna dusun Babakan santai ya tukang tah miarsa sadaya dulur nu di lembur baraya nu di kota keun baraya nu di kota mah urang mah dulur nu di lembur lah tah ieu salah sahiji dulur abdi ku abdi ayeuna di tepangan nya eta di daerah Bedeng Babakan nya kampung Babakan Kutajaya kecamatan Kutawaluya salesna mah untuk kampung kurma ieu teh masih kene Kapermatnya saat acan kecamatan Kapermat jadi Kapermat Kutawaluya kecamatan Rengas Dengklok Pamekaran tah Kang punten ieu mah di Sunda kan sok seueur anu namina disebat lengser nya seueur namina lengser lah gitu terutama di daerah urang ya di Karawang. Jadi lengser eta kan seseueur nama di hartoseunana jadi ayeuna mah kadieuna gitu sok diangge karena naon disebut teh hiburan sapertos sanes hiburan Kang jadi sapertos nganter karena naon-naon anu dipikah hoyong ku anu bade ngamimitian ngamulayan meureunan rumah tangga nya biasanya kan gitunya gitu tah ari kapungkur mah panginten ari lengser teh meureunan salah saurang jalmi anu dituakeun ku salah sahiji pamimpin di hiji wilayah panginten kitu nya sapotos kieu nuju waktos harita tapi abdi mah teu ngalaman mung waktos harita jadi carita ieu dicaritakeun deui gitu carita ti kolot dicaritakeun ka anakna dicaritakeun ka anak dugi ka abdi mungkin dugi ka atuh panginten gitu nya tah lengser teh saurna mah jadi hiji profesi anu dianggap sanes saha tapi dipikolot ku salah sahiji pamimpin contohna raja abdi raja lah ya abdi raja gitu tapi menurut pamendang abdi sing saha anu caket sareng raja tos tangtos eta pastina oge gaduh kadudukan laras wios mung saukur lengser gitu. Tapi aslina mah duka tah lengser teh saha
Mari mua mungkin anu namina raja dicaketan ku caca. Iya, Mua ras- mungkin. Saur abdi mah gitu. pasti aya sesuatu lah Gitu, pasti terakhir aya mah. sesuatu. Leres, Salerna leres. saha sih eta lengser teh. Tah pamirsa ieu mah nu saukur naon disebutnya obrolan di siang bolong apa kan disebutna gitu. Mamanawian ngena gitu ieu mah. Cing sim kuring hoyong naros ka akang anu ayeuna meureunnan kaleresan menggeluti lah istilahnya dina bidang lengser Leres, gitu kan. leres. Berarti kamari meureunnan Mohon, tah mohon. isukan jeung ayeuna. Sok anu kapungkur heula kumaha menurut akang lengser. Pangitan gitu, mangga. Sampurasun Lapes. ka wargi dulur sadayana wabil khusus dulur nuti lembur nih baraya nuti kota anu sami nitenan kana ieu kontennya tina haplah ieu Mohon, mudah-mudahan di pasihan kabarokahan karayuan Amin, amin Allah ya rabbal alamin. tina sejarah anu kapungkur emang leres seorang abdi raja anu ya dangdosana ya seperti digambarkan Ya, siga ayeuna mohon, gitu nya mohon, untuk mohon. pakai Kirang langkung lah ya, kerajaan gitu. kirang langkung seperti itu. Mohon. Mohon tina babagan pamiayana naon menurut cerita anu tos tadi teh kapungkur da Ya, teh mohon, kitu mohon, nya mohon. upami ayana naon teh jadi untuk cek Indonesia mah mengeluarkan keluh kesah teh sanes ka menteri atau kana naon Mohon. melalui Tapi melalui Pak Lengser lengser heula. heulanya Nah, gitu. gitu. Jadi ya kemungkinan tadi anu tos disaurkeun ku pangarsa Kang Ding ada sesuatu apa seorang lengser bisa kedekatan begitu dekat dengan Begitu dekat dengan seorang seorang pemimpin. pemimpin. Mohon gitu Nah, nya. gitu. Mohon ku ajrih waan aya sesuatu tanggeusna nya. Mun upami ayeuna digambarkeun dina ya semacam upacara adat anu Dah. baris Oh. ngawitan kana rumah tangga Mohon. pemapak pangbagia Ya. kita tamu agung sebagainya salah satu sosok anu dituakeun mohon dituakeun di hiji kampung disebut aya istilah pamuka lawang Iya. ya anu biasa nyandak jalan karena upacara prosesi papak pangbagia di acara tersebut lah boleh dibilang kata orang Indonesia teh mah gitu mohon kan ya mudah-mudahan kapayuna biasakeun gitunya jadi sosok lengser itu lengser lah yang sajati gitu anu Ya. sautuhna lengser Mohon. moyong teh Saya gitu gitu saya. karena jangan orang bari saat itu rumpa-rampa ayeuna mah urang mah ngarsa ukur carita ti kolot-kolot ka kolot gitu Mohon. bahwa lengser teh kieu lengser teh Sugan kieu sareng sugan Tah, ku mohon. cara ayeuna teh urang napaknya jiga baheula gitulah. Tah, ari-ari nampak langsung mah kemungkinan Lebih lah ya. babagan masa waktuna ieu nya setidakna mendekati teu ieu Mendekati. gitu nya urang teh teu ari sinkronnyaan mah kan teu kaluar tina papagon Iya, paribasana cek urang Indonesia teh mah tidak lepas dari koridor nah Ya, saur paripaos naon teh sepuh kapungkur mah nyarios cenah. Ulah nepi ka naon istilah bahasana kaluar tina landasanana. Oh. Lamun kaluar tina landasanana otomatis meureunnan lamun kapal teh mah tergelincir lah kan kitunya tah meureun kieu budaya oge nya salah ayeuna budaya lengser ieu lengser teh salah satu nu tadi ditarioskeun gitu meureunnan tetep di awalna dugi ka engke oge meureunnan lengser mah tetep kitu nah gitu apalagi meureun urang ayeuna salaku naon disebutna generasi penerus lengser anu kapungkur meureun tetep urang kudu ngaeksiskeun budaya eta ngalestarikeun malah meureunan kan gitu tah kuring mah terus terang Kang ieu teh dugi ka dinten ayeuna oge kuring sering punten gitu oge Kang nya punten ieu mah kuring sering ningali aya acara resepsi pernikahan
Batkeun Kangnya salaku lengser disebatkeun saron sebagai pembuka lawang. Pembuka lawang lah gitunya kanggo meureunnan mempersilahkeun sumpingna tamu agung meureun rajanya raja anu bade minang ratuna meureunnan kitu kan tah. Tah ieu aya Kang, aya ganjelan kuring mah. Kuring sok sering ningali. Jadi pambiasa mungkin sami wae nya sareng abdi gitu. Jadi dina setiap acara resepsi sapertos kitu, ieu aya anu namina ambu, ari ambu teh panginten istri akang panginten apa kumaha? Salaku lengser. Mohon. Upami di ieu mah salaresna nya, upami babagan dina kosakata basa Sunda. Pasangan ti aki lengser teh pasti ambu. Sanes ambu, ari aki mah kan ini. Nya. Nah, ari ambu. Ari ambu kan ari bapak kan ka ibu. Ari aki ini ari ambu. Nah, berarti yang abah, masih eta takana ka abah kadinya nah, ambu sareng abah nah. Gitu. Mungkin upami di dia di Karawang khususna kan sebatna aki lengser. Aki jadi sosok nini. Jadi ininya. Jadi aki lengser kayak ini lengser panggilkan gitu nya. Soalnya modal enak kieu ieu Kang Ding pasti aya ceending. Nya gitu. Ayeuna mun Kang Ato berarti aya Ato. Atohna gitu. Nah, berarti mun ayeuna aya aki lengser berarti nini lengser. Aya nini lengser. Tah kitu panginten. Janten anu sakedahna, ieu mah sakedahna punten sakali deui. Anu sakedahna berarti upami aya aki lengser kedahna mah anu salaku naon disebutna pendampingna berarti nini lengser panginten sanes ambu panginten itu hiji tah anu kadua kan ya anu kadua jadi dina setiap acara resepsi eta anu namina acara teh acara panampi non pamuka lawang acara pamuka lawang gitu nya tah ieu sok aya sosok ambu anu disebutkeun panginten akin ini ya ini ieu sok aya jungkal-jungkal eta maksudna kumaha eta punten ieu sanes ieu mah abdi kan abdi sadari abdi seseueurna anu seueur nyarios kitu nya udah cara cek bahasa Indonesia mah udah jadi satu bibir lah nu ieu iya mohon sekali deui punten sanes abdi frontal mohon saresna ya dari kodrat seseorang ya, mohon. Masa ya dibilang udah aki ini mah geus teu barudak deui gitu nya kan bobor keur jujuralitan tadi abi ge Kang ya anu usia 50 ieu teh geus karaos Kang gitu kamu ninina beurangnya gitu bujang-bujang kan jujuralitan Kang ge mah pah kan sakitu rarempona tah kitu hiji eta kan jadi akan gajuna ari sosok aki lengser nu sakitu rarempona nya lancangkeng ya Kang ya lancangkeng segala babatukan untuk ninina kieu kan terus ku abdi ditaroskeun kenapa bisa demikian nah jawaban simpel nah apa itu permintaan dari anu ngagaduhan maksud anu hajat nah ku abdi kenapa diinikan saja gitu nya didiamkan lah kan harusnya melestarikan budayana gitu kan sakedahna mah anu ngaieukeun teh urang sebagai pelaku anu bisa pelaku pelestari lah gitu. Jadi ayeuna mah anu disuguhkan seperti itu jadi orang tahu teh oh yang bener teh seperti itu gitu. Jadi anu papagon anu bener mah ari kapungkur mah abdi ieukeun carita ti ieu tulisan-tulisan pujangga kapungkur sapertos almarhumnya punten ka pangersa Bapak Tahyana mohon guru pribados Gentong ngaran namina mohon jadi ari kapungkur mah lengser teh tok lengser doang teu aya pendamping justru ayeuna mah kangge untuk memeriahkan mungkin ya di satu sisi di dieu nage disebat nage pan upacara teh sakral mohon kedah namanya hikmah lah gitu tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu konsumsi pasar menginginkan demikian mohon orang jadi itu tiasa nyalahkeun oge gitu Kang Ding mohon ka ayeuna ya mudah-mudahan ka payuna urang tiasa mamayus lah ngalereskeun mohon
anu bukan cuma anu tadi disaurkeun, bukan cuma untuk tontonan, tapi aya harus aya tuntunan. kangge tuntunan Saya gitu. emang sederhana Aya gitu mah. Kang. Mohon alhamdulillah abdi Kang Ato tiasa kasumpingan Kangding, tiasa nyarios janten aya keluh kesah di masyarakat khususnya. Ya orang sangka tenang kieu Kang nya bagi anu apal mungkinnya istilahnya ya hanya sekedar masukan. Leres. Bagi anu henteu apal Tah, meureunnan mohon. urang teh mengedukasi Mohon tah eta. mengedukasi lah gitu bahwa sosok lengser teh meureun aya pendampingna Aya nyaeta pendamping, Nini Nini Lengser. Lengser. Tapi ari ini mah meureun geus perempuan Tah, peolnya tah, gitu mohon, meureun gitu. gitu. Tah. Jadi upami disandingkeun ge Mohon. jadi punten nya sanes Mohon. abdi teu eta Mohon, nya mohon. mohon. Ayeuna hiji aki-aki hiji deui semacam bidadari putri. Iya. Alangkah ganjlungna. Jadi itu araheunna mana ieu Lengser teh. Mohon. Punten-puntennya gitu. Ieu Lengser teh beuki keneh nu kos kieu Iya, gitu nya mohon, walaupun Mohon, itu mohon. emang sah-sah aja. Iya. Teu aya dina papagon harus begini. Padahal kan kapasitas eta mah raja kapungkurnya Lah, seueur selirna. tah, Ari Lengser mah kan henteu kan Lengser mah kadang-kadang ku raja maneh hayang eta teu cenah. Atuh ulah ini paling ya gitu kan ya bahasana Lengser mah urang. Atuh ulah ini tetep we pamirsa jadi anu meunang nama ini anggar. Ini mah keur Lengser. Eta gitu. Oh gitu panginten gitu. Dah mudah-mudahan ieu mah salah edukasi kapayuna lah nya urang papayus, urang bebener deui gitu Cah gitu Kang. Ya memang kieu abdi ge terus terang gitu salaku istilah nama anu mikaresep kana seni sareng budaya Sunda Leres. komo ka pupukan kan kana pupukeun karuhun urang baheula leres. meureunna naon Mohon. moal aya urang lamun eueuh lamun Lamun teu teu aya aya baheula Kolot urang. ayeun kolot urang meureunnan kitu aya nya ada bahasa hananguni hanamangke. tah eta Tan hananguni tan hanamangke. oh eta gitu jadi Moal aya ayeuna mudah baheula. aya terus baheula kan gitu. Jadi intina mah naon anu ku urang dipigawe ayeuna teh urang Leres. kudu nurutkeun kan baheula. Nah. Ngan nu sae-saena panginten eta. Leres. Gitu Kang nya. Tah ieu mah kanggo kapayuna deui kita mudah-mudahan Kang Mohon. abdi oge sanes ka akang unggul panginten nya. Mohon. Gitu. Tah akang teh geus ngalanglang buana kemana wae atuh. Ti mimiti Tahun sabaraha mulai terjun ka ieu ai kapungkur mah saukur pangaresep. Resep teh arti kata henteu terjun langsung lah urang nya ieu. Cuma sosok ieu resep gitu nya. Da tadina ku aya kacintaan ka ieu teh budaya urang ieu budaya karuhun. Ngawitan coba-coba gitu nya untuk cek urang ayeuna mah untuk terjun langsung ka dunia kos kitu gitu nya. Mohon. Tahun 2000 hijian. Tahun 2001. 2000 hiji ngawitan masih kene di pabrik abdi ge. Di pabrik kene. Di pabrik kene. Eta ngabagi waktuna kumaha? Aya sapertos aya di pabrik da abdi ngadedet-dedetkeun hayang tampil. Oh, iya. Hayang tampil jadi kos kitu. Terus pas ieu deui keluar dari pabrik ya dengan alasan seperti itu kalau kamu cinta cek bahasa pabrik teh mah pekerjaan tinggalkan hobi kamu. Iya. Kalau kamu mau mencintai hobi kamu tinggalkan pekerjaan. Akhirnya Uing memilih anu jeung cocok Anu jeung hati hate. gitu. Mohon. Belaan mengorbankan ieu. Mengorbankeun eta. Da paribasana cek Uing teh rezeki mah geus aya nu ngaturna. Mohon saya Daripada urang unek-unek saya ya. Ieu malahan di satu mangsa Uing kantos pas Karawang lagi booming ya keur boomingna kerja jagoanana mohon. Pelita Jaya di Karawang keur main bola tahu Uing salah satu sosok maskot Pelita Jaya Kabupaten Karawang gitu. dengan sosok inilah Lengser. Tahun sabaraha eta teh kan? Tahun ngawitan teh 2011 pamit itu mah. 2011. Tahun 2011 sampai Pelita Jaya hengkang di Karawang. Mohon di ieu deui. Mohon. Meter sareng
mana itu teh Arema Malang dan di ayeuna ya alhamdulillah masih di ieu teh mun ayeuna mah mendingan freelance gitu kan maksud freelance dan teu terbatas urang bade ka grup mana tos tiasa kahitung urang manggung upami eta nganjari mah mungkin teu ieu lah nya sering lah gitunya sering lah ngalang buana nya perasaan upami di ieu mah hampir 80% tim anu mamumule Sunda tim upacara adat khususnya di Karawang atau pernah ku abdi di iya gitunya harangan alhamdulillah nya mun seueur dulur seueur baraya iya alhamdulillah dugikeun ka ayeuna mohon masih kene eksis walaupun ayeuna mah kurang dengan tema dibilang rada lesunya komo harita mah nya menuju 2018 22 hiji aya eta teh Covid si Covid untung buru-buru mangkat si Covid eta kasus terdasar dah nangge seniman khususnya ya mohon mudah-mudahan jadi pegangan ke urang acuan ya mohon bahwa seniman kuat tanpa bantuan dari ya mohon pemerintah anu berkepentingan lah gitu. Iya. Tah, Kang. Kumaha? Berarti urang teh meureunnan wilayah Dengklok kaditu nya. Urang teh Dengklok ka Kaler. Ka Kaler lah urang teh. Aya sabaraha urang Kang lengser di Dengklok ka Kaler teh. Upami lengser di Kaler anu atos di data ya atos ieu atos sering ieu lah cara moyan mah tos moyan. Aya kana 15. 15. Kana 15. Tiasa Kang di sebelah teu nami-namina Kang. Ya salah satu nanya anu eksis. Anu sering lah gitunya. Aya Akang panginten. Kang Ato. Ki Acus. Ki Iwan. Terus Ki Jamal. Ki Wahyu. Ieu mah sebat ieu teh aya punten. Dina satu ieu teh dina satu jalmi teh tiasa dua profesi. Kadang-kadang janten aki, kadang-kadang janten ini aya salah satu dari ini ya. Ki Manta, nya Bah Manta, salah satuna. Terus aya dina nu sanesna anu masih kene, masih memang tiasa ngaper gitu. Kadang-kadang salah seperti janten kieu nya. Jadi misalkan dina salah sahiji aya panggilan gitu tah. Pami misalkan ieu anu nuju kosong tiasa lebetan. Urang teu biasa ieu wayahna kumaneh lah misalkan kitu lah di suluran. Di suluran lah. Di dieu alhamdulillah nya semenjak guyubna aya lengser ti Kaler mohon anu di motoran ku balik hideung. Nah, alhamdulillah aya guyub deui tiasa ngarapet. Adinya bagi-bagi. Duh, tiasa ngarapet deui tah alhamdulillah sababiahna nya silaturahmi eta tiasa ieu. Janten urang saling ngeusi. Ya. Bila mana ieu nuju ayaan itu kosong aya deui anu sumping tah model ka abdi sok pilarina urang pilarikeun suluh. Tah kitu. Karena memang abdi terus terang nya si abdi gitu. Kamendak abdi. Teu aya lepatna. Malah mah mungkin janten salah sahiji modal ku seueurna ragamna carana gitu. Jadi urang teh tiasa mintonkeun anu langkung tinu anu tos aya. Tah intina mah eta gitu. Margi sanes anu tos aya aya kakirangan henteu sanes kadinya gitu menurut abdi mah gitu. Cuman aya disebatna saling naon disebutna saling masihan naon ya masukan disebut support lah. Oh iya mohon kieu manawian da aya namina jalmi pasti aya kakirangan pasti aya kakirangan gitu. Tah urang dina kakirangan ieu teh saling melengkapi meureun kitu maksud abdi mah kadinya sanesna naon teu aya istilahna urang nyadamel ieu kieu henteu karena memang kieu
Karawang sakieu luasna Mohon. meureun model ayeuna Karawang Utara we nu 8 kecamatan sabaraha jami seueur gitu. Mohon. Anya nginduk mah tetep kan tiasa Iya, wae gitu. mohon. Tapi urang ngadamal anu istilahna langkung caket Mohon gitu. tak eta. Panginten kadi Mohon. ari abdi mah hoyongna kadinya Mohon gitu. Sanes emang naon emang sih, tujuan anu gitu. pantos ditalaah Oh. emang kami ngaraketkeun nyuka hiji tali silaturahmi lah. Tah eta. Supados anu di wilayah nu caket heula. Tah gitu. Urang teh gitu. untuk kudu kanu jauh heula nu. Heeh. Amun Tah aya ayeuna di dieu misalkan wilayah 2 ye, ayeuna Dengklok pun wilayah 2 ye, Mohon. 8 kecamatan, misalkan terangkeun di Cikampek Cikampekna, wilayah mohon. wetan, Karawangna, di daerah Tegalwaru, mohon. wilayah kidulna meureun Beres. gitu. Kan kita dina salah hiji event ye hiji-hijikeun tadi Tah, Karawang. mohon. Deg tah gitu. Mohon. Panginten Leres, gitu leres. masa abdi mah. Leres. Alhamdulillah nya tiasa diraketkeun gitu anu Alhamdulillah, caketna nya alhamdulillah ayeuna. kan. Mudah-mudahan we. Entos berjalan sababaraha sasihnya berarti nya. Ya alhamdulillah lah Hampir kirang langkung Genep sawarsi genep sasihan genep genep sasihan lah alhamdulillah. gitu. Mudah-mudahan kan orang tiasa kangge ngainget lah orang Malah bilang mah abdi hoyong kieu Kang, malah mah abdi Kumaha? teh. Jadi abdi gaduh ka hoyong bahwa tadi tah edukasinya, anu Mohon. kahiji edukasi bahwa lengser teh kieu Mohon, gitu beres. terus nini lengser teh kieu gitu nya. Mohon. Mungkin meureunna dina panampian ge nya secara anu naminan tos sepuh kumaha lah gitu meureunna. Mohon laras. Meureunnan aya sasieun sabeuneureunna keur panganten anyar. Anu nembean nanti ngalengkah dina ngabina rumah tangga di papagahan meureunnan tuh aku aki ini meureun kitu tanya gitu. Tah meureunnan selain si eta oge edukasi urang ka tempat-tempat anu sejarah. Model contohna ye urang angkat ka mana gitu ka tempat anu sejarah mungkin di daerah Dengklok unggul geus pasti seueur gitu. Tah tetep lengser masuk seueur pengalaman. Tah ku pangalamanna eta sugan. Ye jang di daerah ieu teh baheula aya ieu kieu tah baheula teh Babagi lah. Abage pernah nguru ka manehna beureun kitu. Kirang langsung mah beureun sapertos kitu. Tah abdi mah hoyong Kang kadinya. Mung sanes akang ngumpul. Aya Aki Iwan, Aki Acus, Jamal, terus Mbah Manta sareng kami tiasa mata sok. Iya. Gitu. Kumaha carana sok urang edukasi anu teu harapal. Laras. Itu sabab saur Bapak Presiden urang nu pertama Bung Karno jas merah cenah. Iya, jangan melupakan sejarah. Kitu tah sejarah teh meureun kudu diguar sugan ku urang mah ieu Kasundaan ku lengser gitu bukan sejarah teh. Ya insyaallah kapayuna aya hibar aya pangdoa. Ya amin. Rojong ti sadayana. Mohon. Unek-unek khususna seniman anu baris ngamumule ya ngamumule da ieu tahap abdi kitu acan gemblong saieuna. Iya teh pure teh gitu nya. Kang di daerah Amansari ge Kang aya. Di Amansari. Aya tukang engingna tuang naon namanya? Tukang rebab. Aya Kang tah akan ge apal pasti. Namina teh Apih Raida apa? Oh, mohon. Kayak urang kaditu. Siap mohon. Urang taros kumaha bener sahasi manehna teh kitu tah. Laras. Gitu. Insyaallah kita kapayun sakatan gitu. edukasi. Itu salah satu orang yang mengharumkan ya Kapungkur ya bahasa Indonesia nama mengharumkan budaya Sunda di kancah internasional. Bagian naon tah bagian lagunya betul Mohon itu. Salah satu pencipta lagu lagu anu bisa rebab, anu bisa kecapi, anu bisa suling sabaraha bisa juga namanya. Terus juga bisa. Antos eta masa multi talent. Insyaallah kita kapayun urang agendakeun angge ya silaturahmi ka kolot ya laras. Panginten gitu. Mohon. Tah biasa rutina margi taya jamna ieu. Margi waktosna nyarelek wae. Dia tadi abdi ngamulayan oge tos tabuh 12, akhirnya tos tabuh 13 berarti tabuh hiji. Ya gitu. Tos waktosna kuring oge kedah euih deui ka bumi panginten gitu. Tah ku kituna akang
salaku generasi penerus dina bidang lengser Leres, nya. leres. Kuring ngahaturkeun nuhun pisan Sami-sami. karena naon namina sejarahna lengser, terus lengser kumaha ayeuna, tahun-tahun ka manuk parantos pernah Mohon. ngalaman vakumnya sempet Vakumna, vakum leres. tata Hampir 3 tahun tahun. Kang. Mohon, Itunya mudah-mudahan kapayuna mah Kang teras urang ngaedukasi lah Amin, biar lengser. amin, amin. Lengser tetap eksis. Amin. Nu penting mah urang meureun ngalestarikeun budaya karuhun urang anu luhur pangitan kitu nya. Amin, amin. Tah amin. rupina mung sakitu Kang, hatur nuhun pisan, hapunten abdi. Sami-sami. Mangga kasadayana mung sakitu. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai.